diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun nya aya rek eureun mah kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu lain dah dewek oge yakin teh kana diri si lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur calalagur da keur gering aya panyakit memborah kikieuan si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema adalah anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ke di akhirat bakal baeud. Katerangan di mana teh? Aya we bejana ieu mah. Ulah bungah teuing. Hah? Bungah teuing. Loba katakan teuing na. Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin da pikiran anak sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayenya lah nan di dieu we heula uruskeun heeh ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawalas. Ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean. Pek. Heeh tadi dia meureunan dikerdilkeun tah kecap atau dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu ku urang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh heeh jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir sabab akhir tina pagawean jelema buktina lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin kumaha akhirna darah tinggi pan nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwih ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teh akhirna teh akhir tina pagawean sia teh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heeh tabunganna dina tungtung basa aya kecap teuing hartina kaleuwih da Allah mah tersepeun ka jelema nu sok kaleuwih nyalametkeun agama mah nya ka harti meureun ai kana papatah babari ngarti nya mah
aing ngagugun teu noyod ngandek nanyakeun dek mau nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuh-lieuh acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuh naon plan tah sanes ceuk abdi sanes ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tah geuning lain ceuk dewek mah nanyakeun mau nyarekan mau nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tan nagara urang teh 350 tahun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teh cager-cager tah aya nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya we ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun we batur naon tah kitu alah aduh manawi teh aya nona igun iya alah hapunten shalmet nya aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah kitu ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek kira-kira da bapa mau amek make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngakuin anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumaledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ibu tek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh mah rada gelo kitu ka abdi teh ngomongna akuanan tah ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi itu naon jadi kontroversi eta mun kita tadi saya teh bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye
Bapak geus kumelenang di dunia malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Eta mah di leuwihan dagang baso mah leuh. Sanu meuli na tuh. Tah eta beureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek itu kumaha? Halusnya. Halus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang, tuang eyang sang hyang tunggal. Kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapak terus kumelenang di dunya. Kumaha ye? Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Heeh. Ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka, ngansik dina pasir Silib, malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning, pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi itu. Oh, hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gamaran ieu bumi ucu. Bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Euy. Allah anjir kayunya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gamaran hate, da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong 3 mili. Uluh berartina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah ai gorowong teh naon? Oh, bolongpong. Tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia. Bolongpong. Da ieu mah cermin. Nah, cermin mah pan Hasyim. Cerme teh sia teh. Cerme mah dinya barang kaluar ti tol teh cerme. Cimareme teh sia teh. Alah iya nya. Ka mana karep atuh mikir teh si lain teh? Lain-lain mikir naon saya.
ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipakai nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipakai kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tadi pipa saeun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa pokol sembah-sembah keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ieu ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah aya teh disembah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui can ka harti mah tulis deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh ieu apa ulah diomongkeun Pak dihareupeun batur ngomong jeung Allah teh eueuh ngomong cek kemana karep aki-aki teh hayang ribut peka agama mah semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener di aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh deuleu seret kita kan hanya sok can tamat sia nanya teh tah teruskeun atuh bongan sia nu nanya teu tamat aing ge mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana gitu ya aing ngajawab deui da tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikeuna bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu jang punten bapak hampura ti saha nya ti bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan taina sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dihebere hampura
cah liur yeuh liur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heuh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heuh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kula teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja da wing mah yang he pek teu naon ke naon mangga pangna ngampekkeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang tingning apa dume eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didap'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didap'an lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah tanya tuh aya berbandinganana tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun heuh eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar loba heuh teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teh geuning la ilaha illallah tak kitu salamat gerjing dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangebeuki sia kumaha pangebeuki abdi naon pangebeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi
radang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apaan ayana di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bararesih deui nya pawongannya Pak Gusti pawongan wong teh jelema nya Pak atau nyat beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek gamaran cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen